Ton, utang kudu dibayar kudu ya. Jadi bayar keluarga kudu nya. Jaga mau tetap kudu dibayar dia di akhirat. Dek dia buka amal setik kudu dibikin kesehatan. Duh. Aduh, parusing duit. Oh, si Miton kan boga hutang ka aing. Coba jajal tagih. Ayeuna kan manehna gajian. Alhamdulillah gajian turun. Tapi aing bago hutang kasih obeng euy. Ya kau yang di siaran, kau yang gede ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bibit nama kencang kene. Aduh, ai. Gimana? Doang dapat tes gajian deh dah. Boro-boro dah mah gajian di mana? Ulah bohong. Bohong kumaha tuh Den. Kan geus gajian bareng. Heeh Den, are geus gajian amangan can turun can dicekal itu duit nage. Geura beng mana ka dieu? Nah anu ka dia. Pulak-pulak poho, mana ka dieu bayar hutang dia? Ih, dah main para rusing. Pusing bae dia mah. Mana bayar ka dieu hutang? Ya mah hutang aing keur rarawat deh ya. Lamun dong rawat, bayar hutang ka aing. Iya dia tengah arti sekali ka aing. Tik arti kumaha ton? Keur para rusing kalah nagih deh. Kan mata segajian meureun. Pir aku teu boga duit bae. Kayak bae Kayak bae terus, hutang 100.000 gede aman nepi 100 tahun. Ini seminggu, tapi geus 100 tahun can dibayar bae. Neng be, mesti dicabok deh ku aing. Tabok bae wan ieu mah. Nah, enak dari ya liu amat main cabuk-cabuk segala macam. Si ieu dong bayar hutang. Ah, tuh dibayar, Tun. Ih, aing melindung mayar. Atuh naon boro? Ham dia mah perangsa aing. Gas. Aliu bae dari anu kitu. Tun, hutang kudu dibayar kudu ya. Jadi bayar keluarga kudu nya. Jaga mau tetap kudu dibayar dia di akhirat. Dek dia buka amal setik kudu dibikin kesehatan. Endung. Mana bayar? Oh, bayar mana kan dibayar? Atuh, dah kalian niat endung mayar iya. Niat kan ngaranna ge. Bayar hutang euy. Ya eta loba dia duit. Atuh tadi teh ari Bayar. tah burung beng. Nagih deui nya lunasnya. Oh, tenang moal lenggeh. Kuari dia dek, bayar ka aing. Bayar naon, Beng? Dia ge buka hutang ka aing goreng deh. Hutang naon ya ka aing? Oh, no.